Angongo, angongo, acara ngobrol dan kopi angongo. Waktu sudah janda capruk angongo. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temak deui, temak deui. Anggar polet. Naon atuh? Pendak deui. Penak deui, penak jeung tepang jadi temaknya. Bisa kalikeun. Heeh. Naon serius teh? Aya we ngeles na teh nya. Da kudu bisa kitu. Jelema mah kudu siga belut atuh. Cek kurawil. Gitu. Penak deui sareng sim kuring dina acara anu tos maneh. Iya. Ada nyebutkeun mana karek kedua video. Goblok. Karek kedua video nyebut mana? Oh, udah acara di radio heuh sajaman lawan gitu. Penak deui sareng sim kuring dina acara anu nembe dua video. Iya. Nyaeta Angongo, acara ngobrol dan ngopi only. Masih diserangan ku sim kuring Jeremy Teti. Ruang jadi. Sok karat ngobrol lah. Bang Opik sareng Jeremy Teti. Alah, kapan nih? Abi duaan. Dah. Teti. Mang Sandri kaplak. Tah ieu Sadayana. kamari geus dua pokok bahasan aya ditambah hiji deui pesenan khusus. Pesen di wae. Aya Pesen urang Garut. Saha eta saha? Hah? Saha Aya we. Anu boga baso aci teh ita euy. Di mana di Garutna teh? Deket Tenjol aya pokona mah. Kang Rahmat. Tah Rahmat sia. Ku aing ayeuna. Tongkir-tongkir eta ngabahasna. Ngabahas naon? Sirah botak goblok tah ku aing dibahas ayeuna sia. Sok, ayeuna ku aing dibahas sia. Tong goblok tit. Sirah botak tit sia. Sok ayeuna ku urang. Naon atuh? Ka saha kitu maksud teh? Ada pira ku kabatur, bawa kabatur ka urang eta. Kayaknya dibuka teh dituk-tuk lah. Jadi membuktikan bahwa kebotakan itu memang sebetulnya ilmiah. Aya peribahasa. Ada, bukan peribahasa. Botak itu bahasanya memang dari sapertos anu ka kahiji, anu ka kahiji, kadalus badagus. Eta bahasa ilmiah dari dinosaurus. Anu aya ilmiah apa di dia botak? Naon? Botakus renangus. Renang anjing. Tit ya goblok. Kadetis. Astagfirullah. Heeh. Sebetulnya bukan botakus lenangus, Mang. Bukan. Jadi kalau kebotakan itu nama ilmiah bukan botakus lenangus. Naon dah? Kurangus rambutus. Nah. Kurangus rambutus. Tah eta bahasa ilmiah dari botak gitu. Tidak, aya gampang masalah tinu urang mah ilmiahna. Asa make tus. Asal make us. Kela itu bareng. Gitu tadi aing gegetret kan tuh. Alhamdulillah tos ka tilu tempatnya. Ka tilu tempat Studio. Neme ayeuna ieu studio 3 loba reungit kita. Aing boblok kita tadi. Gusti nu agung segala rupa. Udah lah, Bray. Sampai dah, ya tinggal kopi. Endorse Di mana horeng aing ngamodal di asal keneh deui wae. Astagfirullah. Sugan teh aya nu ngaendorse. Idenya urang mah endorse ke desku mangaruk, enan nganyuk. Atur nuhun warung Maim sudah memberi nganyuk kepada saya dengan ngantainya catatan lahkeun kalem. Mungkin dibalas ku alokasi ayeuna engke jagang di omal akhir sing lebet surga amin. Amin. Ya, kembali kepada pokok bahasan yang tadi Mang. Botak. Jadi kita sebetulnya harus bertanya kepada rumput yang bergoyang, kenapa itu botak? Apa dan bagaimana kita pikirkan sama-sama. Asa teungeunah kan tengah bahas teh biasana politik. Oh, naon deui? Kampanye Naon deui? botak. Sengewanya Ya bingung. Dalam mulai siramat nu mentai. moalnya. Wah, eta ku geus kieu pokona bahasna botak. Nya naon situ? Datang ke Garut, 3 mangkok bakso aci. Alhamdulillah. Tawak alhamdulillah encan dina. Atuh. Ari ngaran alhamdulillah mah geus orang geus naon. Tapi dak kata lah seunanya baso acina teh wa. Nya raos. Da Mang, mau aku amang meureunnya ngabahas tentang botak teh. Lah, lieur lah urang mah euy. Lain lieur jadi udah gak kunal ieu pokok-pokok bahasan ieu asarna keuna kan. Celetit gitu. Tinggalin komen sok dina video kahiji. Ya. Kayak macam ngabahas sirah butak. Aduh, si Rada mana? Tapi Mang, alhamdulillahnya urang tos di Alhamdulillah, terus diangkat. Alhamdulillah orang namanya oge 2 videonya orang teh alhamdulillah dunia gaib sudah mengetahui gitu. Sudah diketahui oleh dunia gaib orang teh gitu. Wah, dulu aja ge gara raib atuh. Nya, dalam mun teh gaib mah upami
Pamiarsa tub. Lain. Pemirsa dan guys. Pamiarsa dan guys katinggal ieu. Nu nongkrong. Sebentar ieu. Naon tah? Lamun urang Iseun atuh ieu teh. mun bata batin urang seukeut, Tah. mun seukeut mata batin Ya. urang. Di dieu ayeuna. Termos. Bener, termos. Gelas. Si kopi. Keun teu naon. Lah, mun datang ka Desi Rahman. Soal nama mungnya ngabahas botak teh. Sabenerna mah mu ngabahas kirang rambut tetapi eta ucing ya ucing. Aing mah bener. Saya merasa iri kepada ucing. Nya. Eta buukna sawak-awak ucing. Aing mah nya ge sakieu eueuh. Bener. Ucing gal aya ucing nu botak. Oh. Cek Bang Rahmat. Mm-mm. Cing bahasa teh botak teh teh nya. Nanti saya akan bahas. Kenapa kamu penek? Tit. Tit. Kamu kurang tinggi. Tah. Diperhalus. Diperhalus ke urang mah. Jadi kurangus rambutus itu terjadi mang kepada orang-orang yang mempunyai 4 hal. Hiji. Nomor kahiji bisa tina faktor keturunan. Nomor kedua tina faktor obat. Katilu faktor naon ngaran teh tina ieu teh disebutna teh Genetik. psikologi. Oh lain. Genetik mah tadi keturunan, balik deui atuh kan hiji. Keturunan. Kedua obat. Katilu psikologi. Tah eta. Eta bisa disebabkan ku stres. Ku loba pikiran naon segala rupa, mikiran duit teu cair, mikiran DP eueuh, mikiran DP nu geus beak, nah eta aya. Terus Terakhir ta eta, urang pikiran ku sarerea naon ieu nu terakhir ieu. can menang. Can meunang. Tanyakeun teh anu ku amang tadi nu dionang saha Oh, nya bener. anu kaopat. Pemirsa dan guys. Iya. Dah. Enaknya mah. Mengenai pemirsa dan guys. Ya. Kita akan undang para pembicara, bukan para, seorang pembicara dalam masalah kebotakan rambut. Sirah butak dan sekitarnya akan segera berkepuk tangan, berteriak gembira. Mungkin beliau punya solusi. Lamun eueuh dagor ku sarerea. Naon kan ieu? Naon ka dieu anu eueuh solusi. Jauh-jauhnya Sambut. Siap ya. Urang sambut ku sadayana. Duka profesor. Duka dokter Andes, luka buru. duka guru. Teuing ti mana ieu sakola? Cing nah pati onang atuh. Eta puguh mah. Cek abi tadi, urang pikiran ku sadaya. Kunaon bet dionang. Tampilkan ku sadayana. Tampilkan. Nah, atuh jeung tampilkan aing teh. Kelat ieu. Teu kudu atuh kudu. Bapak batu bapak bentang tamu. Teu kudu atuh bada urang mana lo budget ieu. Budget ge sakumaha urang. Yuk, Kang. Yuk, Kang. Bisik ieu tampilkan. Wah, teu kudu. Dong datang serangan. Datang we sorangan. Daya ka dieu nginum kopi bareng. Oh. Itu makan bae. Yuk, Kang. Mangga, wilujeng sumping. Sampurasun. Ampes. Sampurasun pamirsa guys. Wis apa? Es apa? Alhamdulillah. Aya naon ieu teh? Asta aya naon? Kieu we mun aya kopi sareng rokok. Ya, tinggal ikut. Lu gede awak mah diuknya di konsep. Rek diuk di Senayan, di Cicalengka kene gitu. Geus sila. Jadi biar rek diuk dia aja. Leungeun hiji ka dieu. Leungeun dua ka dieu. Ieu jeung deh. Heeh. Ya. Gek karang gitu. Kenang tung Hese. dua di dieu. Depakeun heula ka pemirsa dan guys. Sampurasun. Pan geus ditanya. Hayo Kan kudu. Kudu, Kan dia Pak di dia sampurasun teh ka amang-amang Aduan. ya. Enak, ha? Ayeuna mah ka GS. Guys, aja Bisa. Jeung ka pemirsa. Nah, YouTuber. kunaon? Dua aja super. YouTuber. Oh, YouTuber. Naon make yang disebut pemirsa dan guys? Apa tuh? Kumaha? Tuh itu apa leureun? Ai pemirsa mah. Pamirsa mah naon? Musik poho. Heueuh, pemirsa mah keur di desa, Ta eta. Iya. keur di kampung, geus mah keur di kota. Ai Nah. guys lah. Tuh gapuk siomay pan cos deui ka dieu. Teh. Ai guys. Gitunya sasakalana teh. Sasakalana kitu. Sasakala urang eta mah. Oh, nyen sorangan. Nyen sorangan. Coba enggak aya tina kamus. Kapan manusia itu dituntut untuk kreatif? Atuh lain kreatif gitu mah. Coba Kembali kembali kepada pokok bahasa. Cik kumaha eta.
Sirah lah. Oh nya tadi sareng saha. Sareng saha. Sampurasun Nah, nami simkuring seueur nyebat ibu-ibunya ka abdi saha. Aldebaran cenah. Kerucum. Oh iya Mas Al teh. Iya Mas Al teh. Ari mah Kerucum anjir. pami abi ngangkung Mas As. Asli eta. Doka alnaon itu. Almarhum. Amin amin. Albino bener. Mas Al Albino cenah belang. Simkuring Mang Ikiu. Ikiu. Di tadi ge saya di tadi personal. Api we. Orang Kulitingan. Sugan teh neme tepang. Orang mana iki? Abi kaleresan rompok di Cibalieu, Lumbung Manik. Anu apaleun. Cibok pusing, Wah, cibok pusing. Ke Pusing. pamirsa Atanapi Guys hoyong terang rompok simkuring ameng. Ka mana? Bari mawa naon? Bari mawa pokoknya mah di-subscribe we ya. Subscribe lah ieu. Subscribe dia. Kayak ulin ka dia. Mau tales. Wah, tales si bawa tales. Kerusum tales aya Iya. teh. Naon? Di lingkungan sancang emangnya. Lingkungan Oh, saja. nya urang Garut itu, urang Garut. Iya ya. Kumaha. Iya tuh. Nyeri-nyeri oge kana hate euy. Ieu keke kudu bisa ngunor luang, Iya. muka da luang, muka segala sesuatu perspektif dari ditinggal tinas beberapa arah di ditu di dieu tentang sirah botak Dan sirah botaknya. fenomenal ya sirah botak mangga. Anu pernah kusim kuring nya disebut teh Kealaman. anu kealamannya. Kealaman. Harita keur ulin ka Zimbabwe. Iya, urang mah kan Jalan di Uganda euy. Ieu mah geus ka Zimbabwe. Aing mah karek dagang bako di Uganda ieu mah ka Mana Zimbabwe. penemuannya di Zimbabwe teh menang penemuan bahwa anu tadi dicaritakeun ku Mang Opik. Oh, tadi Anu tadi. Jadi faktor-faktor sirah botak teh aya naon tadi teh? aya opat. Aya opat. Hiji. Hiji Ieu Gen. mah 5, hiji gen. hiji kan keturunan. Dua Kedua, obat. obat. Katilu psikologi. Psikologi. Stres. Kaopat pikiran deui. Tah anu kaopat. Naon? Anu kaopat teh aya anu faktor kesengajaan. Dijieun eta. Oh, dibotakan. Gondrong tadi nanti. Dibotakan. Karena misalkan aya loba rontok, Loba rontok, loba Dibotakan. loba kutu, loba kotombel, Ah, dibotakan. eta. Botakan. dibotakan. Oh, eta. Anu kalima, aya deui anu kalima eta. Naon eta? Faktor ekonomi. Bisa tina faktor. Teh heula. Kenapa nih tawa ka seuri? Ieu bingung. Anu hubunganna sirah botak jeung faktor ekonomi. Faktor ekonomi urang ku pasti awalnya Ya, sok. ka hiji gen, Gen. keturunan. Keturunan. Arek ngora, arek kolot, eta jelema lamun gen ti luhur botak atau ti luhur jabri bakal botak. Tapi Ieu kacolate, kacolate. Maksudnya Begitu kieu. cabut gelah, cicing kayak gelah. Keluar itu. Jadi iya. Ayo. Jadi kurang bahas. Urang tugas di luhur. Tah. Jadi gen. Gen teh faktor keturunan. Bener. Kamu ti luhur jabri kana kota. Gitu. lain maksudnya kieu. Ongkok Gen. Lantihana botak Kieu kan. Tenangkeun hatena. Keun we nu geus lah kitu nya. Istighfar. Kayak jantan emutan. Bacaan. Iya maksud simkuring teh. Lamun ti luhur botak, contohna teh ti akina ti bapana barotak, Pasti we nya ka Anak pasti ka jabri. anakna botak. Pasti ka anakna botak. Wah angus-angus. Lain bintang tamu karek 3 menit di dia geus stres. Lamun jelema eta ti akina ti bapana botak, manehanana bakal botak meskipun umur belum tua. Oh. Tah eta gennya. Satu belum muda. Cing sok. Anu kadua dia teh naon? Lu kadua deui. Anu kaduana naon tadi teh? Nomor kadua na gen tadi gen obat. Obat. Pengaruh obat. Obat kan keras ya. Lamun semakin lama Ah, orang itu abi biasanya ada har kapsul digegel dulu. Keras Iya, teh keras. pangaruna. pengaruh Oh, kana pengaruh. awak ya, pengaruh kana awak. Ai mane kumaha ieu teh bungkusan keluarga 2 batang atuh. Sia mah tinggalikeun bisa nu ngendor. Karek di mana dia? Aja. Tapi kalau obat keras. Obat keras. Jadi meskipun obat eta kadarna rendahnya, tapi dikonsumsi secara berkelanjutan Heeh. Seueur. bakal ngurudul kana buuk. Efek samping. Efek samping. Oh, efek samping. Atuh lamun kitu mah kuduna sabelah.
mah. Kumaha? Ulah kabeh da efek samping, ai samping kan ti gigir. Kudu gigirna we. Jadi urang kudu efek sarung. Tah. Sarung dikejerokeun Kabeh. Bukilian aing dia. Loba bahasan ya. Halus ya pemirsa, baru sekarang tidak ngacapruk. Padahal dimimiti, lalajo angongo, pabaliut najan ngacapruk. Iya mah bener. Nah, ayeuna nu katilu, naon tadi teh? Anu katilu teh psikologi. Psikologina jadi Stres. pengurutin nu stres. Pinter sih. Loba hutang, Loba utang. bisa stres. Oh benar. Ya. Benar. Ayeuna nu obat naon kala? Nuka opat teh Faktor kesengajaan. Faktor kesengajaan. Ayeuna faktor kesengajaan bisa disebabkan tinu gaya rambutnya. Contoh anu sok make sirah botak berarti budak skinhead. Kela Mang. Jadi hati ya. Anu sok make sirah botak, anu sok make sirah botak. Salah ngomong. Heula. Di ilmiah ini Kieu nya, Mang. Amang ka dia teh narasumber bener. Mesti kau wow profesor lain juga dia teh. Mesti Zimbabwe tuh. Udah disalahkeun ge mung. Zimbabwe abi. Ieu pelebah make. Teka harti gitu. Di mana-mana karena lamun anu make sirah botak tah. Berarti bisa dicoplok. Tren maksudnya. Oh, tren. Bilih pamirsa jeung guys teh. Tah, ieu beda penafsiran. Ieu ka mana ieu? Make. Oh, berarti sirahna loba bisa gonta-ganti gitu. Oh si Mang eta di jam naon di mana jam Zimbabwe. Bisa diganti ieu sirahna ieu. Lain gitu. Jadi kieu ya maksudna teh. Aya anu sirah botak setelan HD ieu make sapatu dogmatnya jenggal duit geus pasti eta ngahaja di botakanana. Karena anu tadi teh skinhead tren. Oh, eta lamun tren. Tren. Skinhead, ari skin teh kulit, ari head teh sirah. Berarti kulit sirah. Anu make kulit sirah. Lain maksud urang teh. Anu make setelan kulit sirah. Duh, jangan kulit. Anu setelanana siga skinhead we kitu. Anu botak. Eta keren. Karena anu mantas mah. Setelan akar itu berarti eta skinhead. Eta mah dihaja botak. Atuh dah. Aing teh keren. Terus anu kalima tadi teh aya jedeunya. Oh, jedeu. Faktor ekonomi. Ieu hampir sarua jeung psikologis tadi. Oh gitu. Karena Aya stres psikologis teh mah stres Nah. disebabkan kunaon? Lamun faktor ekonomi jelas. Jelas tina naon? Ku ekonomi, ku kaayaan. Iya, Kumaha pemirsa. aing hirup ieu Ada purudul. pemirsa. Nah, pemirsa. Kieu, Mang. Iya. Kumaha? Yo Naon? Kain Kalimat siapa teh. kain Iya. siapa lain? kalimatnya faktor ekonomi. Ah. Kumaha yang aing hirup berdua cenah. Cik. Ngamiar Pemirsa? sareng guys. Ah, kumaha? Tengah terus kumaha eta? Kumaha yang aing hirup murudul. Pan kieu rata-rata anu ekonomina rendah loba kieu tah. Oh, Jadi kieu ya? sarang. Kumaha aing dahar engke pas kajagap kitu teh kajual. Oh. Botak sakieu. Murudul Semakin tuluy. sering kieu botak kabeh. Gitu. Tah. Kartos gitu mah. Pemirsa dan guys, engke deui mah lamun mikiran hirup tong kanu sirah. Cobi pun kanu jangot kumaha aing hirup. Ya. Jangot ieu jangot. Murudul jangot. Jangot murudul. Lain teu kabayang lah mun kumaha aing hirup ka dieu euy. Murudul untung. Untung murudul untung. Siga kieu ke kieu ya. Kumaha aing hirup. Ngaca itu dia teh. Oh. Jadi Tong seuring. Tong seuring atuh percayaan bener. Jadi mang kieu. Kanggo pemirsa sareng guys. Bilih kalau aing murudul. naon? Bebas teu kudu di wax. Dah. Kudu di wax. Kedah kieu we. Kumaha ye urang hirup nyagap we murudul. Murudul insyaallah. Eta fenomena tiasa disimpen dina pagawe bangunan. Iya. Tekanan ekonomi itu. Tekanan ekonomi bisa eta kan pagawe Tah. bangunan. Bisa Iya. ngurugan nya ngurugan genteng Ya, ya. Tah ya urang hirup. Burulu. Ya gitu. Tadi geus dibahas ya nu 5 faktor. Ah, 5 faktor. Nya. Ayeuna tina 5 faktor eta aya tipe-tipena.
Oh bisa angkaran cabang gitu ya? Aya. Tipe. Aya tipe kebotakan da aya. Tipe nate. Kebotakan tet kan hati kurang. Bukan kumaha gitu. Kumaha sih. Samodel Gunawan. 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 Si Gunawan ya. Gunawan. Ah itu parupa. Tipe kebotakan Gunawan. Kumaha eta? Can apa? Naon tah? Gunawan si Gundul menawan. Lain di dinya. Lain. Bisi. Perlu kasep khusus Gunawan mah. Ada anu kasep teh lalaki, mah kurang ge lalaki sarut teh. Tah sigana Mang Opik mah asupna ka nu kadua. Naon? Bobby. Naon Bobby? Naon Bobby? Bobby botak biadab. Cocok. Cocok. Botak biadab. Nah, antit. Nah, nu katilu Naon? tah ieu mah anu sigana di jelema dina fisika. Oh, Oh, pinter. Ieu bokir. Nah, iya. Si Naon bokir. bokir? Bokir ngaranna tuh. Ieu mah singkatan hungkul anu gorengna. Ya, Tapi kumaha? artina Naon eta? si bokir, sirah botak loba mikir. Alah, teu urang mah teu. Ieu katilunya Bapaknya. anu kaopat si bontang. Geus aya deui eta Sampai ngaran. kalalap si Bonteng. Naon. Kita juga nanti Medan dan si Bontang. Hampir. Dia si termos. Tah sigana ya mah. Sigana si bontang oge asup jeung Mang Opik mah. Naon? Alus deui wae. Si bontang. Iya. Sirah botak loba hutang. Anu hutang-hutang wae ieu mah. Asupna Tang sihut. Oka-opat. Opat eta eta. opat. Kita kalimat. Ayeuna nu kalimat teh ieu siga ngaran daerah di urang. di Naon Indonesia. eta? Si Bolga. Oh, Tapanuli Selatan si Bolga. Si Bolga. Si Bolga dari Medan terutuk sana. Eta si Bolga. Oh, si Bolga. Si Bolga mah sirah botak loba gaya. Oh. Lain nu botak mah nu bener ya euy karo. Yo tinu ka hiji. Buat nu kahi gitu tapi bener mah urang lah gunawan atuh. Lamun siga ieu mah si cantik. Naon si cantik? Meskipun gagah kieu tapi si cantik. Naon? Sirah carang saeutik. Bisa. Tah, Ayo halus na kasih eta. Goreng ka aing. Abong nu bogana nya. Nani? tinu kalima ieu atau kagenapnya tinu kagenep dieu. Heeh. Tah ieu teh nyieun perkumpulan atau komunitas lah. Komunitasnya. Ieu teh bisa dibilang hijikon, bisa dibilang genre ieu teh ya. Heeh. Tah tinu genep ieu teh nyieun komunitas. Naon? Sok ngumpul teh di Gasibu. Naon Naon ka sibuk. Gabungan sirah butak. Gitu. Lama lah eta bener eta ka sibuk aya. Lanjek urang mah kasih teh lain gabungan sirah buta. Gapangan sipak bola Mana main bal gitu. Gapangan. Ada pandangan geus mugur, pada game main di stadion gitu. Di lapangan ya. Lah gapangan sipak bola. Cluenya. Clue atau masak mangga. Apa maksakeun lah. Udah sok tiga ini gitu. Geus mugur taman dipakai main balnya gapangan sipak bola. Notulen. Jadi dari pembicaraan kita barusan pemirsa dan guys, yang pada intinya sirah botak itu memang tidak goreng-goreng amat, Iya. tidak bagus-bagus teuing deh. Intinya mah lamun kasep halus, lamun goreng patut wayahna, Wayahna. tarimakeun kana kaayaan. Iya. Eta teh da ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ulah, Patut ulah. kita syukuri Nah, gitu. gitu. Seperti kata pepatah, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, eta. Ada eta. Jadi ini sirah betak. Sirah betak. Ya, Sirah tah. betak itu menjadi pemikiran. Apa yang kita pikirkan? Apa? Iya, abi kisah lah mikir gitu. Kamari abi mikir. Mari kita pikirkan bersama-sama supaya Orang cari kita cari solusinya. Gitu. Jadi tulis komen di bawah nanti ya. Seperti biasa, orang yang beriman akan bisa melihat Ya, tulisan di bawah anger, ini. ya. Anger. Yang kanal iman akan bisa melihat tulisan di bawah Ya, ini. teks. Ada teks running tag di sini, Di bawah di sini. sini. Ya, isinya itu Jadi- silakan pemikiran Anda tulis di sini cenah cek eta teh. Orang kuat iman pasti weh. Terbaca gitu. Tapi kalau kita balang betong dalam hal masalah Apapun. keimanan apapun,
Insya Allah tidak pernah acar. Begitu, jadi hasil pemikiran dari si Rabotak kali ini. Hah? Ai sih bisa mang ieu harewasan we. Iya ya. Si kuring teh rada kelirunya ieu teh. Ngomongkeun si Rabotak, rarasaan ieu mah. Ieu aya bukan. Mangga plat sing Nelly. Aya bukan. Aya. Lain nyasahan nu botak atuh. Aing goblok dah. Iya, nu botak tereng naon maneh sok. Si Bontang. Ah, botak loba hutang. Geus pokona mah tetap stay tune di Angongo, acara ngopi dan ngobrol only. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup botak. Hidup. Angongo, Angongo, acara ngobrol dan kopi Angongo. Fokus sudah janda capruk Angongo. Cik.